Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamiarsa, patepang deui sareng simkuring pun Wianda Aurelia Ramadina dina acara Warta Sunda. Nyuguhkeun rupining informasi Sunda keur balarea. Edisi Rebo Kaping 23 Februari 2002 hiji. Pamiarsa, salami 5 menit kapayun, simkuring baris nyarengan pamiarsa dina informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Sumangga nyagakeun iber salengkepna. Balantik di basisir Pangandaran tetelah bisa ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga wae nyanggakeun wartana. Di kawasan wisata Pangandaran, tiba heula tuh kaki guari teu saeutik nu ngahaja nyiar kasab tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus welasan taun dagang baso cuangki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kulekeun mah balantik cuangki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung nu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung padagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamiarsa, informasi anu nembe mangrupi informasi pamungkas tina pidangan Warta Sunda dina danget ieu. Simkuring pun Wianda Aurelia Ramadina, seca amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.